kutali calana kutali durian sanajan loba udara patan murili patan kalero anak panohan tapi kuring jadi palire busian teu bisa dilihat warna busian ising dina calana Aisyah naon busian teh lain Aisyah dareng durian durian teu bisa dilihat ku harata durian teu bisa dilihat ku rupa durian datanglah teu karasa durian teu beunang diaya-aya dicangatkeun tina rasati dituna diuratkeun tina teuti dituna dicangat tina saurang duaan dijaga diri sapi nu rasa kakena anjing teh ngeunah mata kudu bener aya nu kitu kan mapai jalan satapak so bener mapai jalan satapak ngajung-jung gailung mudan anu cering-carinanda kunaon pedah teka beli wedak beulikeun atuh budak-budak bae sia kumitoha urang di penduan kunaon pedah budak menta jajan bere atuh kawarungan itu di berean dapur urang loba tunggakan ulah nganjuk bae atuh nya kapaksa kuring lunta geus era kumitoha rek ngandalkeun pangabisa main gitar dagang sorak penghasilan teu sapira cukup meuli sate domba tapi mun aya milikna pamajikan hayang 5 sia mah rak di pengamen hayang nyandung kitu da kana nyandung teh sia mah can bican sanggup oge hidup ulah sarwana kaitan mamang so aya keneh kan kieu di Curug Cinulang ulah anteng bobogohan nah bisi nakausap setan ngalakukeun anu dibeunung pangeran bener di Curug Cinulang kabogo urang ceurik balirikan nah kunaon barang antik kabongkaran naon teh mun geus kitu dijual di galwaan mata awe mah kudu bisa kajaga kehormatan kaceretan cai kang maman cai kaheman cai kaheman kabaseuhan rencang kahampangan